Perubahan main game we terus aja lagi aja. Jadi nanti saya main game tuh loy. Pro player mual sih teh. Kawan anak tuh mang ya mang ampun manggul suluh hati kilo gua aing. Jam dulu dacan. Kurang bingung ya masih kota corona. Iya ya budak tuan diajakan bakal mungeul main game bae tuh mereka hayang nanti ya budak. Aing mun nepi gawean marek gawe aing ieu. Barudaknya menedek sesapu-sasapu aja nasi meni buat ngabarana. Barudaknya marahin game bae hari ini tadi tuh ya. Ayo marahin game bae. Wah ini diajakan mung kita tadi game. Aing berani itu. Ampun teh ngain menehese euy. Jangan aduh aing ge ya nang gawe menharese ulah Rong bae makalah sarekan ku batur aing. iwati main game. Eleh ya anjing deh cenah. Boy. Ajakan saha atuh jadi gawe. Sorangan geuning ripu. Kita marudak da main game wae, malain nu daek. Nah, bae sorangan ge saya di halal we. Nah, ini sareng barudak euy. Yo, cenah. Kamari butuhin gawe. Sok coba tanyakan si daek teh gawe isi ya. Kalau ayo, man. Ini embung bayar duitan mah. Aya duit mah yo. Yo, duit mah loba. Yang pernah duitna kawenan dia teh euy. Sus ieu teh proyek di desa. Tadi sabulana meureun 3 juta. Adinya tah kadinya. Alur, ayo jeung urang bareng baturan. Euy, misalna. Anak. Juga barudak lah, kurang baralik, kurang merek mau gawe ya jeung siapa ya. Oh, atuh. Urang aing makan tanya ayo. Maksudnya kumaha tuh mau gawe jeung urang apa jadi Oma Irama wae isuk. Urang mah moal euy arek anu itu kagok. Atuh. Urang mau gawe lah jeung siapa lah lumayan heuh. Ayo, emang yuk. Duit Odot bang, odot. pakai acar sih ya bisa yang udud. Pan aing bebel mang teh udud ge sabulan ya aing teh. Tapi jeung barudak kae we main game aing teh udud-udud acan mang ya. Meureun minangkana jeung mama kanyet meureun udud-udud sabungkus sampai jeung yuk kanyet ayo. Yang ketok ya mang? Sok. Assalamualaikum. Punten. Bapakna aya teh? Aya. Itu bobo. Oh, gitu. tapi pada ngadata ya. Data. Oh, ada tuh kan di pada di ubah kendalanya. Pak. Coba. Ayo Yesus tuh. Ayo Yesus. Yesus. Saha lu balik halu. Korek naon? Ayo Yesus tuh. Saha? Bukan apa tuh? Kelak. Mau jalan ke lagi? Ayo Yesus. Oh, nya kena tuh di baju belajar. Sok. Sok Pak, kalpet Pak. Yuk. Oh, iya di Yesus teh. Pak. Alhamdulillah. Saya datang Pak di desa, seorang kurang datang Pak RT. Oh, tanya langsung juga sana. Oh, memang repotkan Mang ya. Tadi Pak saya Pak. Oh, itu jam. Saya deskripsi usaha itu Pak ada tanah, tapi pada Oh, kelas oh. anu
nya unggul gawe aja. Oh, dijelaskeun gitu ke warga, ke imah-imah. Yang sakitu. Ngeunah gawe mah duit gede. Ngeunahnya urang geus ngarti mah ngena Mang. Ya berarti tinggal urangan nya ieu teh. Kumaha tuluykeun kurang dibaturan gitu. Yo aing boga duit 2000. Ari nu tadi mana nu loba? Di pundak. Oh. Ini ada kemana? Gunung, ayo, haus. Nge warung mah. Warung si Samad tuh. Mending milih minum aja. Langsung timbang lah duitnya. Mana yang naon? Hutan. Mana aja, kenal? Mang. Kenal ya, duit 2000 mah naon aya euy. Yang kasih sini 500-an. Ya sih. Tuh, cenanya temahi ya 2000 mah ya. Sombong amat. Temahi, geus balik itu lah. Mun 5000 kita 5 ya. Tadi Mang bijilkeun Mang, duit mah bijilkeun Mang. Yo, Mang duit mata. Siap Pak. Aya naon yang tadi teh naon? Ngecek nganyuk. Putri Sari. Oh, siap. Hiji. Dua, hiji, dua. Oh, iya. Siap, 5 ke Rasa naon? Tah, jeruk nipis. Oke, siap. Bayar duit godang nyensus teh kan geus tamat nyensusna. Siap. Setelah kabur kan. Terus ya. Basket wae sia. Siap. Sia lawan sia. Hah? Rasakeun sia. Sia. Bang. Pake naon ieu Oh, ieu buku barudak tadi ya. Sia. Hah? Sia rasakeun, hah? Sia. Ampun, Mang. Sia. Niku aing, hah? Ampun, Mang. Sia. Ampun. Kumaha? Deui mah. Coba aing nyensus bawah. Gesan. Terus si Ati kan ciri. Sia adalah.